Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Materi anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan dongeng. Sateu acan urang medar ngeunaan dongeng, urang kedah wano heula kana kompetensi dasar sareng tujuan pangajaran dina pedaran dongeng. Kompetensi dasar dina dongeng nyaeta 3.2 membandingkan jenis dongeng berdasarkan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. 4.2 menampilkan berbagai jenis dongeng dengan cara mendongeng, monolog, atau dramatisasi. Sedengkeun tujuan pangajaran dina pedaran dongeng nyaeta kahiji siswa nyaho kana rupa-rupa dongeng. Nu kadua, siswa bisa ngabedakeun wangun-wangun dongeng jeung prosa liana. Nu katilu, siswa bisa nulis deui dongeng nu aya di sabudeureunana. Kaopat, siswa bisa ngadongeng kalawan merenah. Sateu acan dilajengkeun kana pedaran dongeng, mangga kanu teu acan subscribe geura di subscribe heula supados teu kakantun dina pangajaran basa Sunda anu sanesna. Nah, nu baris dipedar dina pedaran dongeng kahiji nyaeta ngeunaan wangunan dongeng, kadua papasingan dongeng, katilu unsur-unsur dongeng, anu kaopat nyaeta conto dongeng. Wangunan dongeng, naon atuh ari dongeng teh? Sateu acan urang terang kana unsur-unsurna, papasingan, urang kedah terang heula ngeunaan wangunan dongeng. Wangunan dongeng nyaeta carita rekaan dina wangun lancaran anu sipatna pamohalan. Carita dina dongeng mangrupa imajinasi, lain dumasar fakta. Kukituna dina carita dongeng aya hal nu teu asup akal pamohalan. Tah, janten pamohalan teh mangrupakeun ciri dina ngadongeng atanapi ciri dina carita dongeng. Salajengna urang kana papasingan dongeng. Papasingan dongeng teh kabagi kana 4 bagian. Kahiji aya dongeng sato atanapi fabel anu nyaritakeun kahirupan sasatoan saperti kuyah, monyet, peucang, maung, jeung sajabana. Aya oge dongeng peucang keunah kuleugeut, tana kidang jeung ajag atanapi peucang jeung tutut. Tah eta teh mangrupakeun contoh-contoh dongeng sato atanapi fabel. Anu kadua dongeng mite nyaeta carita tradisional anu palakuna makhluk supernatural lantaran suci sarta waktuna zaman purba. Di jerona aya kajadian anu ngabayangkeun kajadian diciptakeunana alam dunia jeung eusina, robahna dunia jeung ancurna dunia. Masarakat nu boga eta mite nganggap yen eta carita teh mangrupakeun salah sahiji anu dipercaya. Janten dongeng mite aya patalina oge sareng kapercayaan. Anu katilu dongeng legenda atanapi sok disebat oge dongeng sasakala. Nyaeta carita tradisional anu palakuna latar dibayangkeun saperti dina sajarah. Waktu di zaman baheula tapi lain di zaman purba. Di jerona ayana kajadian saolah-saolah saperti dina sajarah. Biasana dina eta kajadian sok aya kajadian anu luar biasa. Nah, kanggo dongeng sasakala contona aya asal muasalna misalkeun nagara Baduy atanapi sasakala pare. Sasakala maung sancang eta kalebet kana dongeng sasakala. Sedangkan anu kaopat dongeng parabel nyaeta dongeng anu eusina ngeunaan jalma-jalma teu ilahar atawa mahiwal tapi rea pikalucueunana. Contona pasti hidap bakalan emut kana dongeng si Kabayan. Tah si Kabayan atanapi dongeng-dongeng ngeunaan si Kabayan teh eta kalebet kana dongeng parabel. Unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng ayana kahiji tema. Tema tangtosna hidap parantos uninga nu kumaha ari tema teh. Ya contohna aya tema teh
Misalkan ngeunaan kanyaah. Anu kadua ayana palaku. Dina carita dongeng naon wae ieu atanapi saha ieu sanes naon? Saha palakuna? Misalkan si kabayan. Anu katilu watak palaku. Watak palakuna kumaha si kabayan? Misalkan pikalucun, pikaseurieun. Anu opat, nu kaopat nyaeta galur. Nah, galur jalan caritana jiga kumaha? Anu kalima latar. Latar ngeunaan patempatan. Anu kagenep amanat. Nah, amanat tangtuna wae nalika dina tiap carita pasti ayana amanat anu hayang ditepikeun ku anu nulis ka anu maca. Tanapi tinu anu amanat ti anu ngadongeng kanu ngupingkeun dongeng. Nah, eta amanat. Anu katujuh pamuhalan. Naon je hal-hal anu teu asup di akalna? Contohna misalkan aya jalma bisa leumpang dina luhur rencai, eta pamuhalan. Sato bisa ngomong, eta pamuhalan. Tah eta unsur-unsur dina dongeng. Salajengna aya contoh dongeng. Mangga tiasa kuhidap sadayana ditingali ngeunaan contoh dongeng. Contoh dongeng ieu mangga analisis dongeng naon ieu teh. Ya, terasa tangtukeun temana, palakuna, watak palaku. Nah, galurna jiga kumaha, latar, amanat, pamuhalan. Mangga wilujeng nyakseni.
sabada hidup ningali tangtosna tos terang unsur-unsur dina dongengna. Naon ye temakna, naon ye palakuna, naon ye watakna nya. Mangga hidup tiasa dianalisis wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda anu baris dongkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kade tong hilap di subscribe.